Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan Wa Tatang ayeuna teh karaos para mitra nincak bagian kalima. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga ku dasar aya cariosan ti Ustad Winata kirewok sapada baturna nu duaan ngadonting haruleng kawas hayam panyambungan. Sakapeung silih reret silih teuteut anu moal boa hatena masing-masing ngarasahan heul. Harita teh para mitra tepi ka hoream rek balik, hoream soteh lain ku jauh kasarakan tapi sieun nampa panyarek tinu jadi pimpinan. Geus kacipta amarah Ki Mudasir moal henteu kana ti popolototna jeung teteh nyerat. Ya geus ieu buktosna mah adalah di kumaha sun, ku kituna bade amit mungkur we sun. Cek Kirewok akhirna pamitan. Rek balik bari nyarita semudarianaker. Enga-engalan teuing atuh Ki Baraya. Wios naha ulah kapegat ku perkawis pangwalertipun anak. Da siang keneh ieu teh apaan? Kaleresan biangna pun anak nuju keprak-keprak di pawon sakantenan urang berjamaah heula di dieu. Saur Ustad Winata kitu sotenan setengah melihat SMA. Padahal garwana teu acan ngisikan acan tawar gatra teh para mitra. Ceuk urang kota teh mabasa-basi baso tahu teh. Hatur nuhun Mama Ustad lah gambil sanes wagos. Jangan diwaktosna nyalilik bilih kasondelan di jalan sun. Banget ibu nyumpul mios. Mangga palar Ibu Aisyah bari ngadeg. Harita Ustad Winata ngajajabkeun sasarat tepas. Jerut semah turun tuluy ngaleos dina leumpang tingkerdik bangun mawa hate nu handeueul. Sabab maksudna gagal, sanggeus semah jarauh Ustad Winata kalebet bari nutupkeun panto. Duh. Untung ibuna urang aya dina panangtoyongan Allah Subhanahu wa taala. Bari ama bisa melihat manehna ari katamah-tamah lilis nyarita lancar bari teu nemongkeun semu nu matak pikateungeunaheun sema. Lamun teu kitu teh mah dah kawasna tadi ge jalma nu tilu moal teu ngamuk temenan. Mangkaning sakitu pararengesna komod dengkotna mah anu boga maksud rek miharep ka lilis nu katelah Ki Mudasir. Moal leuwih ti kitu cacak anak buahna ge pikagigiseun. Saur Ustad Winata manah nangaros ngemplong sabab semah nu tiluan geus barali. Panginten ari jalmi jarahat mah dina rinatna ge benten amanah. Komo nu palih dieu mah gawena teh runut rinat we ka lilis. Anu keur cacarita lilis ge eta ningali kumisna mending ngajedig we siga meuni sagede peuyeum cimenyan. Ibuna we sok kaya aya wae. Make aturan kumis sagede peuyeum cimenyan sagala. Lain kumis segede peuyeum cimenyan meureun tapi peuyeum cimenyan segede kumis. Ustad Winata gumujeng. Tahu halus. Mere jawaban kitu telis jadi teu negel keras teuing. Nganti sasaret ayeuna ama amanat ka lilis omat ulah rek udar idar jauh ti dieu. Lain ama ngarepkeun kana hiji kajadian nu teu dipikahayang nganti batan urang iatna masa hanunya ho jelema nu bieu datang deui bari boga itikad jahat. Ku dasar kitu sing ati-ati samalah ama rek ngabejaan ka masyarakat nu aya di dieu supaya ariatna supaya carincing page kancing saringsat page iket bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta aya galagah kancana ceuk paribasana urang kudu tatan-tatan siap sadia payung sameme hujan. Boh ti beurangna, boh ti peutingna urang kudu ariatna. Da sahanteuna meureun rombongan maranehna teh ngarasa tugeuna hatena. Saurna de amanat ka ingkang putra Tan Wandemi Abot sareng Mikadeudeut. Malih perkawis ngaos ge upami tiasa mah tong ngawuruk ngaos wengi amanah bios siang-siang we antawis bade asar sabaros tadi. Saur Ibu Aisyah ngahar ngiring manghariwangkeun. Ya ari geus aya kemang-kemang kieu mah tang tu. Ama rek ngawuruk ngaji barudak teh beurang wungkul. Teu kitu barudak pada asar kajeun kolotna bada magrib nepi ka waktuna salat Isya. Tah mohon kitu we amanah nanging ke bada magrib wartosan sadayana. Puguh we samalah ama rek usul ka kolot kampung di dieu supaya diayakeun rona nah sapeuting tiluan atawa opatan.
Keur di wewengkon lemur urang we lemur batur makeun bae rek nurutan samodali urang ngayakeun rona syukur malah aya halusna kabeh unggal lemur diayakeun rona waler Ustad Winata teras angkat ka jamban margi parantos sonten ari Ibu Aisyah sareng nyilisna neraskeun pada melanana di pawon sabada muli ti jaman kalayan parantos ngagentos anggean di luar sada sora lalaki uluk salam atuh puguh we Ibu Aisyah anu nuju ngakeul teh ngaranyug timuruna Kasemah mah nu tadi daratang deui harita para mitra sadaya urasa lalaki uluk salam assalamualaikum. Waalaikumsalam walar Ustad Winata bari berai mukakeun panto horengjang Ishak maksudna merek nyokot lampu patroma keur di masjid meninjang Ishak panjana ama Masema nu tadi ka dieu deui ujang saurna anjeunna ge ngagungan timburu Kasemah daratang deui parantos maluli tamuna Mama Ustad ceuk kejang Ishak bari ngalacat unggah kakarajut pisan aya meureun sabarapat jam yap kai ka jero rek nyokot patroma muhun ama tema jang Ishak bari asup gek diuk dina kursi upi tamu nu tadi teh ngarasakeun naon ama pokna bari neuteuk dah nyaeta tu jang Ishak keur ama asa jauh tina ukuran anggang tina gamaran samalah teu ngimpi-ngimpi acan bakal kadatangan ku Sema heuh Sema hartina mah pokona mah Sema we kitu tah jadi anu bieu disangka ku ama marek ngadon silaturahmi atawa aya keperluan urusan agama da ari heug teh masyaallah mun matak ngaranyug ujang utak ngaranyug kumaha mah yang Ishak siga nu kaget nya eta anak celengkeung terek galamar nyi Lilis bari galamar nyi Mas Lilis salajengna kumaha tuh ditampi ama tuku kumaha jawaban ti Lilis menyebutkeun can kabiruyungan we boga salaki lantaran can sabaya dina umur-umurna ngan untung Lilis dina nyaritana bisa malapah gedang jadi teu tog moal nolak lamun tog moal nolak mah wah teuing kumaha ujang sedeng jelema nu kadarieu teh kasebut anak buahna Ki Mudasir dadang kotrampo Gusti masyaallah panginten benten dina rinatna atuh benten dina apa semongna jalmi nu kadaritu mama duh saenuh anjeunna teu benu nampi walaran ti Nyi Mas Lilis teh ceuk jang Ishak milu mangeureuskeun tah ku ayana kitu ujang engke bada magrib mamarek ngumpulkeun barudak nu sok ngaraji jeung masyarakat di dieu maksud jeung tujuan mama rek mere penerangan ka kabeh sangkan ti mimiti poe ieu urang kudu ariatna bisi aya reaksi ti jelema nu tadi ka dieu samalah mamarek usul ka kokolot kampung di dieu supaya diayakeun rona leres mama leres abdi mah satuju pisan mama diayakeun rona teh wios ngawartosan ka masyarakat mah abdi mama mungkang abdi mah aya panuhunnya ka mama aya panuhun kumaha ujang saur Ustad Winata bari nyanak sasepeun tina luhur bupet kieu mama tumali saur mama bade ngayakeun rona di daerah di dieu kangge ngajagi keamanan teu aya lepatna upami mama masihan pangartos ka sadayana masyarakat di dieu utamina mah ka kaum rumaja saperus abdi di dieu nu dimaksud pangarti teh pangarti naon ujang Ustad Winata teu mun pangartos eta malah perjagaan diri kana urusan bela diri nu dimaksud ku ujang teh kaleres mama eta nu dimaksud ku abdi mah heug bae ari aya nu daraekeun mah ku amarek dibere pangajaran kana urusan kitu tapi kudu nu nyanya bari ku ujang di mana aya nu harayang diajar daftarkeun ngaranna insyaallah mama tangtos ku abdi bari didaftarkeun duh nyahan abdi mah teu kinten bingahna upami mama kersa masihan pangajaran kana bubulin bela diri teh mangkana abdi hoyong tika pungkur keneh ama kitu we bejaan barudakna kabeh hae rek dibawa ayeuna patromakna jeung Ishak ayeuna amalah kakantenan bade dilisan heula tema jang Ishak koloyong Ustad Winata ka kamar nyanak patromak teu lami norojo deui minyakna geus aya kitu ujang aya mama namanya tos meser saleter mangga tuh mama engge we atuh lain rek lek cai heula eta teh atuh nuhun nama ieu bilih ka bujung magrib assalamualaikum waalaikumsalam waler Ustad Winata jerut jang Ishak turun puluh ngaleos bari ngajingjing patromak keur di masjid Petingna pada salat Isya, masyarakat di eta tempat sakabeh lalaki karumpul boh nu geus kolot boh nu ngarora keneh. Kalawan dipasihan penerangan ku Ustad Winata sangkan sakabeh masyarakat pada ariatna.
babahku nama nying harepan mangsa peuting atus sajabati kitu pamunut Ustad Binata diayakeun ronda di satujuan ku kokolot kampung samalah masyarakat pada satuju kitu di dina urusan ulin bela diri loba anu menta ka Ustad Binata hanepi ka harita didaftarkeun ku Jang Ishak aya kana 30 urangna loloba nama kaum rumaja keneh. Cobi para wargi sadaya simkuring sakali deui bade unjuk tumaros satuju upami di daerah urang diayakeun ngarona Ustad Winata tumaros satuju lah tema masyarakat mendireang meh bareng ting aracun hatur nuhun upami sadayana para wargi tos satuju mah di daerah urang diayakeun rona malih teu kintan priyogina sanes bae ngajaga bilih aya jalmi nu bade ngadongkapkeun karugelan ka urang sadaya nanging bilih aya bancana nu sanesna sapertos aya bumi nu kahuruan aya banjir di tengah wengi nuju raos-raos kulem sareng sajabina atanapi bilih pasir urug sapertos kapengker di palih wetan aya pasir urug dugi ka nutup jalan apaan atuh sajabi teh eta tadi aya sababaraha urang kaum rumaja nu marumut palai diajar kana kesenian karuhun urang baheula nu disebat ulean bela diri atawa di kampung maka sebutna maen po atawa silat. Nah kapalai para wargi leres mama leres pisan mama abdi mah leres pisan mama tema barudak kaum rumaja kompak sakali deui simkuring ngahaturkeun nuhun kana hasrati sadayana utamina kaum rumaja mung simkuring bade amanati ayeuna anu mana amanat ieu henteu diwiji-wiji kum kangge sadayana kahiji maksad para saderek ieu ulah disarengan ku cita-cita nu baris ngarugelkeun ka saliraku anjeun contona kumaha contona samodel urang ngalap kana hiji ilmu atawa umumna anu pangartos nya pokona mah pangartos begitu heug dina lebat manah boga itikad eta pangartos teh rek dipake tanggelan atawa dipoke hiji bahan pikeun ngahianatan ka sasama umat Allah tah di mana sabada ngagem pangarti eta poma ulah dipake reus ulah bade dipake ujubria takabur sokomo pama urang boga anggapan bakal jadi jago mewireh parantos ngagem kana pangartos nu dipikapalai ku sadayana mama mah nyalian sote kana maksad para saderek mungkang perjagian bungkul bilih aya jalmi nu bade daleka ka urang upami aya nu bade maledong teh mah ulah ujug-ujugkeuna kalih perkawisna nyemutkeun upalai diajar ulin bela diri teh aya dina kana 30 jalmina nu tangtu upama kumama nyalira moal bisa kagero kulantaran kitu ayeuna mama rek mementa bantuan ti dua urang sesepuh atawa kasebat tokoh masyarakat ti dieu kangge ngajar para rumaja diantawisna ka ieu we ka Mang Subinta kumaha para wargi satuju hidup Mang Subinta hidup tema kaum rumaja bari kaleprok. Ari kaduana atuh ieu nu calik caket Jang Ishak Aki Aceng kumaha satuju Aki Aceng hidup temana deui mendinga keder samalah nu katela Aki Aceng make para mitra di parangku sagala ku obat budak kaum rumaja ina ari Jang Ustad sugarianeun kitu ka Aki teh ayo Aki nu sakieu geus rarempo teh ngadon kapeto kana ngawarah amangan kitu. Nah, Aki teh tiasa naon atuh Jang Ustad? Aki Aceng ngarendahkeun diri. Padahal nya ge kasebut aki-aki teureus di Tatar Garut. Kitu deui Ustad Winata dihenteu-henteu ge teureus di Tatar Bandung kasebut ti Cinggolenang. Ari Mang Subinta mah teureus di Pamanukan. Kumplit rupina waramidra. Para wargi sadaya rupina dicekapkeun dugi ka dieu bae riungan urang dina wengi ieu. Insyaallah wengi enjing urang bade nano sabada narok tepat isa urang ngawitan ngalaksanakeun sakumadu dipikapalai ku sadayana. Hatur nuhun kana sagarupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema masyarakat geus kitu mah. Baralik sewang-sewangan kitu di Ustad Binata mulih dijajabkeun ku 3 urang murid anu bari mawa patroma. Ngaso heula ngaso.
mitra kaum dangu peting isukna badang ngalaksanakeun salat Isya. Kaum rumaja jeung sababaraha urang lalaki nu geus karolot aya kana 45 urang ngamimitian diajar ulin bela diri kalawan nu ngajarna tayalian Aki Aceng jeung Mang Subinta. Ari Ustad Winata ukur ngajejeran bungkul atawa mimpin bungkul. Mungaran Aki Aceng jeung Mang Subinta kakara mere pengajaran jurus-jurus jeung mernahkeun kuda-kuda. Katuluy peutingna katamaku sabawaruang kaum rumaja putri malah nyilisna ge ngresakeun diajar. Malih kangge anjeunna mah kabilang calaka neme 2 wengi getos bade mernah dina kuda-kudana. Kitu deui dina jurusna. Ngan kitu jeung kitu setiap peuting di buruan imah Ustad Winata meuni blug-bleg tinggar brig euneur kudu diajar silat. Bari setiap peuting para mitra masyarakat dia tetempat beuki ariatna ngajaga keamanan ku jalan diayakeun ngarona. Pon kitu deui nu diajar kana silat sabagian loba nu geus paraham palinter. Samalah ku Aki Aceng geus aya sababaraha urang nu diajar sina silih jajal jeung baturna. Lamun praktek tema dipraktekkeun. Gerakan carapetna kereboh dina nyerang jeung micieun pibahyaeun ti pihak lawan. Ku dasar kitu nu diajar beuki saruhud. Cag urang tuna heula ngadadarkeun perkara kaayan masyarakat di tempat. Ayeuna urang malikan kana urusan perkara kirewok. Kitoun jeung Ki Adromi nu poean harita balik tas nganjang ti Ustad Winata. Kakara ungah katepas geus ditanya ku Ki Mudasir. Tajalian pimpinanana sabab geus teu sabar hayang buru-buru aya bejana. Bari dina batina geus boga kayakinan pasti hasil sabab jalma nu tiluan teh geus dipercaya. Komo kirewok sasatanggalan Ki Mudasir. Tameng dadana lamun murid mah murid nomor wahid, murid kahiji. Waduh. Meni nepi ka murid euy, ceuk Ki Mudasir marah mah. Euy, sun gilajek lah. Tema kirewok budina alum bari gek diuk dina babalean. Nah, meni siga nu lalung euy. Harayang nginum nya. Ceuk Ki Mudasir bari ngarewet kanu tiluan para mitra sadaya. Harita teh tuluy ngagero muridna katelah si Kukuk anu keur nyangu. Kukuk. Kulan. Tema si Kukuk meni nyelengkeun. Bote kok dia euy. Jeung cangkir tilu euy, kieu keur baturi lain ieu. Kakara datang halau habjigan euy. Ceuk Ki Mudasir siga nu ngaraskeun ka anak buahna. Nu kakara joa gura-giru si Kukuk mawa cai teh tina teh koseng jeung cangkir seng tilu siki. Si Toun meuni melenguk kitu kaos hayam ku Toun. Abah Sebu bade ngalit kopi Abah Sebu. Ceuk si Kukuk ngaheureuyan ka Ki Toun. Kalawan nawaran cai kopi ka Ki Mudasir. Bogo euy cing pangieukeun ka ditu euy. Nu amis nu lekoh kade caina euy can ngagolak bener. Ulah wakal dinyukeun. Eungeunah karasana mun caina can ngagolak mah euy. Tema Ki Mudasir bari ngarere. Cobi atuh artosna urang masih heula ka warung Bah Sepuh. Si jurig siapanya na aing mah nawaran cai kopi lagi saya gulana sia. Saya gula kopi na dasar si Kukuk beluk deuleu sia ha. Kasabalaan sia. Ki Mudasir muncereng atuh koloyong si Kukuk ka jero deui. Bari teu ngareret-reret acan taksiran reuas disentak kudu jadi dunungan. Cing kumaha bejana euy. Hasilnya bakal si herang mencerang. Buru-buru dewek minta laporan euy. Kelanan dewek rek nyokot udun. Pokna terus ngaleos rek nyokot rokok di kamarna. Ari kirewok harita harewosan ka Ki Adromi. Mi, kuilaing euy nyaritakeun ceuk Cirewok nitah nyaritakeun sabab manehna geus boga rasa pasti dicarekan ku dununganna. Kunaon ari ilaing ngadoni ditah ka dewek. Pake ku ilaing caritakeun, da ilaing mah nu dipercayana. Dewek mah tadinya sakadar maturan. Tema Ki Adromi nolak. Sabab manehna geus sarua geus boga rasa sieun kudu jadi dunungan. Teu kitu naon atuh nyaritana euy. Pokna ngareret ka si Toun melengukkeun. Naon uing mah puguh ku. Kuing teh lomi teh puguh ilaing mah. Heueuh mere laporan si Abah. Najis teuing ngade uing kudu laporan kuriak dewek jengker we disentak ku si Barakatakseuna. Sebolo lah ieu ki lanjeuk sabab manehna nu jadi kepala manor. Urang mah sakudu ngandeur atuh. Si Toun meuni nyengir. Keur tinggalan tis kitu torojo Ki Mudasir datang. Bari mawa rokok jeung bensin DRP kuprak ditunda dina babalean gigireun Kirewok. Kapumpura para mitra
merek itu paneker jadi iwati DRP pangbeken-bekena para mitra sadunya aduh itu merek DRP tuh aya model juga ayeuna macam-macam merek ayo kamu ngeureun DRP we gitu aya kamonesan para wargi sadaya pokokna mah para wargi sadaya dina urusan bensin daya ahlina gitu bade naon teh bensin atau nepi panekere bensin eta teh rek saksana we ka ahlina aduh ngaso lah ngaso mitra sadaya harita Ki Mudasir nyarita cing popek caritakeun euy kumaha ilaing sadatangna ka ditu jeung kumaha panyambuti nu babana si Hedon tadi dewe kira-kira 2:30 hees di kamar bari dirancetan bitis ku si Kukuk kuat ka impi-impi keun dea ka heuh dina hitungan dewek teh jadi kawin euy jeung ka anak ustad eta semah nu marunyungan ka dewek Gusti meninggalut ngengkeuy ngabandalut ngemat-ngematnya tampinang lain bobohongan ye meuy jago-jago sobat dewek baheula jeung guru dewek nu baheula nu waktu maguron di Gunung Batara Guru make daratang tatabeuhan ketuk tilu bajidor wah macam-macam sepuguh dewek teu puguh keneh ceunana euy ngakeuter saru jeung disarurak Ki Mudasir nyaritakeun impian sagala sedeng anak buah nama nu tiluan can aya nu nemalan gawena silih reret we silih toel silih sigeung pada nitah ngaromong tapi jo ieu pada sieun pada berat rek ngomong ye naon si anggur ngabaratem silih teh aya anu di tangan weling teh rewok Ki Mudasir bangun teu sabar para mitra sadaya harita teh atuh kapaksa Ki Rewok nyarita kitu ge siga nu kasima cung kaleuresan araya Ki Lanceuk kumaha ari anak ieu Ustad si erang mencrang coba nola nerkom pokona mah anjing hareupan ka ilaing deui coba caritakeun ka dewek kantenan we mayunan malih nyuguhan cai sagala singga eta kumaha dina rupa nah bener anak ieu Ustad teh geulis euy Ki Mudasir ngadon nanyakeun kana rupana heula celengkeung kicoun ngaemalan senes gelis deui mah sepuh lah pokona mah bagia pokona mah bagia lah soca curedeuk pangambung bangir pancet nagong teh mama halis ngajeler paeh lambai ipis sebugaling beureum dalima teh atuh sugan mah eta mun dikemotil sugana cangkeng lengkeh lir papating ai birit masagi tada rubak eta warigo nu nyulis kemaran teh nu neuheur nuju meujeunna neuheur peungkeur lirat buah keur gumading teh atuh sugana sim kuring mah teu tinggal ieu eta waktos mayuran cai nganggo kelenyuk imut matak peureum ka deuleubeun tak karasa atuh basbu moal duana pokona mah kitaun bara mitra ngawawas jeung ngabibita kanu jadi dunungan kumaha lamun dibandingkeun jeung urut pamajikan dewek nu kaopat heueuh jeung si Kuntring geulis mana dibandingkeun jeung si Kuntring jauh melu atuh jauh tanah ka langit itu mah laras ge hideung santen teh atuh hideung buah mangu matak tigurawi bangkong aya bangkong matak tigurawi bajing cenengan surup sieup kana rupiah atuh sangarana Ki Mudasir menih dari anaker cenengan ge moal aya di urang mah basbu cenengan teh nila manya sia ngaranna awewe nila mah sia ngaranna nu mucair sajuri sumun maksud dia maslisna jangan pendek begieu we basbu lah begieu bitis baleuneur rejak sisa jantung katami bulu mayangan pendeknya mah dadao we sugan mah si kawan ngabibita bebeakan marawargi baru leuwih geulis batan si Kuntring nyetung waduh edan lamun kitu mah pati-pati cek paribasana dewe kawin isuk modar sore gitu panasaran deui ari geus ngasaan hees jeung nu geulis eta kumaha jawaban ti anakna Ki Ustad teh Rewok nambah kana panglaman
Ceki Mudasir nanyakeun deui bari ngarewet ka Kirewok nu keur ngajelengud. Nampi nama kilajek mung Kirewok siga nu berat ngedal. Ngan kumaha sia? Menta kawin tere-tere. Na menta diayakeun tetauhan. Hayang getuk tilu, hayang bajidor, hayang reog, hayang ogel, hayang longser, hayang nebus. Wah, macam-macam. Caritakeun. Sini simut kalinya sumur sarantos. Minta waktu saberapa poe cenah? Saminggu, 2 minggu, 10 poe, 20 poe. Ki Mudasir netep seukeut kana beungit Kirewok. Nu hatena geus ratug teu puguh rasa. Sumur nu sarantos teh sumur 5 sumur. Cek Rewok teu tatag malah ngarewet ka Ki Adromi. 5 poe? 5 minggu? Atau 15 poe? Naon atau 5 jam? Ki Mudasirnya sedak bangun teu sabar. Sanes 5 dinten, 15 dinten nang isu 5 tahun. Kumaha? Pangdenge teh 5 tahun. Leres handapna 5 tahun, luhurna 7 tahun. Waduh. Aduh menta tempo handapna 5 tahun, luhurna 7 tahun, mah aing kaburu monar sia juling. Lah pakakas aing geus kaburu moal bisa digunakeun deuleu. Sarua we jeung nolak secara lemas kitu mah. Eta ku eling di tema kumaha ku eling. Manehna menta tempo sakitu ha? Cek Ki Mudasir bari nepak tarang sorangan. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita para mitra si Rewok ditanya kudu jadi dununganana. Tuluy nyarita, sun di walau ku simpuri mah sawiyo-sawiyo ba sepuh. Hari anjeunna munut sarantos 7 tahun malah. Suranya ge kieu kersa wae ngantos 7 tahun mangga sun kitu. Teu kersa mah ulah banu ongkohan abdi masing dilamar ku sasage moal wakan nampi jalaran teu acan sabaya umur. Nami 16 tahun ge kirang cenah bujang-bujang. Tiasa ngabulan caro ge abdi mah bisa saheun keneh anu janten sabuh kitu sauna teh. Edan si juring sia. Ari ulah ilang kumasya doon Adromi. Minu ngomong teh sia. Ki Mudasir malik nanya ka Kitoon jeung Ki Adromi. Nu keuting purungkut bari geus teu puguh rarasaan. Pok Kitoon jeung Ki Adromi nemalan kitu ge teu tatat. Henteu sun temar. Waduh. Sugan garoblok kabeh sianya. Sugan koplok sia, sugan belenggu gawe sabaduleun deuleu. Jual iya teu becus ngomong. Kalau ka kumis yang ngajarin segede hileut jarong ditudut sia ku enggal dituling sia. Ki Mudasir bener-bener nafsu meniti popolotot huntu kekerot. Eta kumaha bapana Rewok? Bapana kumaha? Pokna bari ngareret kaki Rewok. Sumu. Lain sama sumu sia juri. Nu balik sia ngomong teh. Ki Mudasir teu weleh sesentak timbul nafsu. Ngaku kudug jeroeun dadana. Sumu. Ramana gitu tiasa naon-naon sih. Bagi saurang mana ge wayahna we ulah janten benu kalbu rengat mana kangge mama cenah. Teu tiasa maksa kana pamadegan punah anak cenah kitu. Aing mah saca ngobok teu percaya deuleu. Teu percaya anakna ki ustad bisa ngomong kitu. Eta pasti dipapatan ku balak bapana atau ke indungna. Lamun bener-bener bapana jeung indungna boga kakawasaan piraku teu bisa ngomongan jadi anak. Sangkan daek narima panglamar ti dewek. Ana saruta kitu mah diri aing direken manusia pangaji sabengo deui. Direken diri aing heureut pakeun bungsat bahan nyatu sore teu isuk. Nyan sawajengahina ngajak ngesang ka aing carana kitu mah. Aing lamun boga anak awewe anu mikah hayang heug, aya anu nolak. Satengah kojor disiksa ku aing mah. Perlu dipencit dina tur aing. Tapi tunggu waktuna sia bakal datang sia Ustad Bolho. Moal tau ngarepkeun anak si laing baris manyang jeung indung bapana. Disamar deuleu ku aing. Tong disebutkeun ngaran aing si Mudasir bin Kodomoro alias si macan tutul tuluy ti Cirata. Lamun teu bisa ngibat anak si laing sia Ustad Goblok. Dewek geus nyaho deuleu. Awewe nu kumaha nu ku aing moal burung peunang sanajan anak raja Jimul atau raja Bultok ge. Nah asana teh meuni
tinggal jenan pisan ka aing sia. Abung kena can apa ka ngaran si Mudasir? Mana duit tadi dan perubahan terok? Si Mudasir nanya ke duit anu keur panjangcang di barung ku amakan ngahigak nafsu. Budi bakat tutasem teu ngomong di kusiwal Kirewok modok amplop tina pesa kampret. Song dibikeun kalawan dijewang ku Ki Mudasir. Ari duit untuk talen. Pokna nanyakeun duit anu geus janji keur bakal anak buah ti luar. Duh, ku anu tilu talen mah sun kamu bakal tiluan abdi seuseuh kilanjeuk sim kitu. Kada santai cenah coceng sabiji oge. Cek Kirewok bari neuteup korowok Ki Mudasir nyentak panon teu sirikna bijil kabeh. Teu bisa sajuri. Ari kana duit peuki ditita sakitu ge teu bisa ngadatangkeun pibungan aing. Kalian. Lamun teu dibikeun diasa sia beungeut ku aing. Tiluanana. Ki Mudasir keukeuh peuteukeuh manganyakal waktos nasib.